Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku Qobul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadeudeung ka Nyaah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita kasarung kamangsa kalarung. Ayeuna bagian anu ka-11 nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Ian Aditya ti Palihan Rancah Ciamis. Kangge Kang Ian ngahaturkeun rewu nuhun laksaketik kabingahan. Rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina kandaga ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula. Ngarah langkung pogot sareng langkung sumangat deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon? Mamang masok bingah gitunya. Upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga. Ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng kasarung bagian anu ka-11 na. Kumaha salajengna sor cikopina betot simutna pagan heula tali kolorna bisi morosot merezel morozol uzel-uzelan di tengah jalan. Tumpak dung dung tes. Para wargi sadayana dina poe isukna langit saluhureun Kadipaten Indraprasta katempo bengras. Angin seger ngahiliwir nebak kana dangdaunan. Manuk-manuk recet di sarada. Siga anu milu sukacita dumeh nyiluh Gayatri geus cager deui. Isuk harita sanggeus ngabeberah heula hate Gayatri supaya sumanget nyang hareupan kahirupan. Andika tuluy amitan ka kulawargana Adipati Arkatama. Sok sanajan Adipati nyandet tapi dalah dikumaha. Kusabab dirina keur mancen tugas dina raragam maluruh Rajab Pengging Kalapetong. Antukna najan berat-berat oge pikeun Gayatri tapi sahanteuna hatena ngarasa regreg nalika Andika janji rek datang deui pikeun nepungan lamun urusana geus rengse. Kalawan dijajabkeun ku paneuteup kulawargana Adipati beral. Akhirna Andika miang ninggalkeun Kadipaten Indraprasta. Para wargi sadayana cag urang tunda heula lalampahan Andika pikeun samentara urang guar heula lalampahan Ki Kumalarga alias si Kalong Setan anu geus lami katunda.
sabaraha waktu ka tukang nalika Ki Kumalaraga ninggalkeun puncrut Gunung Barata. Manehna menang pituduh ku ayana tapak suku. Tidinya si Kalong Setan laju nyusud eta tapak suku nepi ka akhirna jog anjog ka hiji palataran jukut. Reg si Kalong Setan ngarandeg waktu nenjo dina luhur pasir aya imah anu dijieun tina kayu jati. Sementara di jero eta imah Ki Janggot Hejo keur cumarita ka incuna nyaeta Nyi Sinta Banu Resmi. Nyai incu agi anu geulis wayahna ayeuna waktuna hidup kudu indit ninggalkeun ieu tempat. Agi hariwang bisi aya kejadian anu goreng nimpa ka diri urang. Ngingsok nyarios kitu Ki. Aya naon atuh salaresna? Abdi mah alim ngantunkeun Aki nyalira di dieu. Walau Nyi Sinta dibarungku rasa salempang. Ulah mikiran Aki. Turutkeun wae parenta di Aki. Aki teu ngaharepkeun aya nu tumiba ka diri hidup. Tepungan Ki Sastra dulur sapaguron Aki nu aya di Nusa Rarangkazan ayana di basisir laut kidul. Mangga atuh Ki. Abi sejatumut turut taat kana parentah ti Aki. Pamugi urang sadaya aya dina panang tayungan mantenna kalayan salamet sadayana Ki. Walau Nyi Sinta bari cari nakdak. Sanajan berat hate kudu ninggalkeun Akina, antukna Nyi Sinta nurut oge. Kulantaran Ki Janggot Hejo katenjona siga norek ngambek. Padahal kitu sote ngahaja sangkan incuna nurut. Harita Nyi Sinta laju keluar ti padumukanana liwat jalan tukang. Tekung silila sanggeus Nyi Sinta keluar ti imah jati. Sasosok kalangkang hideung ngalayang. Wus jeleng. Tepat di buruan imahna Ki Janggot Hejo. Si Kalong Setan kiwari geus ngabadegan nangtung. Dina pada eta ti kajauhan dina luhureun tangkal Nyi Sinta nyumput bari nalingakeun kayaan Akina nu aya di saung jati. Jantungna deg-degan hariwang karena keselamatan Akina. Sedengkeun Ki Kumalaraga alias si Kalong Setan harita mesem seuri sinis. Kalayan tanpa loba ngomong deui, mahena gancang angkat dua leungeunna. Maka sapada harita ding-ding imah kai jati teh langsung jebol. Bareng jeung kitu Ki Janggot Hejo laju ngabelesat keluar. Belesat jeleng. Ki Janggot Hejo napakeun sukuna hareupeun si Kalong Setan. Aki-aki bicakeun sia. Kamana budak ngora eta indit? Sentak si Kalong Setan bari mureleng. Budak ngora, budak zaha. Kula mah deungar ti. Saki sanak sabenerna nepi ka tega ngarugsak padumukan kula. Wanogeun aing si Kalong Setan. Ulah api-api bodoh sia. Sabaraha poe ka tukang ka dieu aya budak ngora. Manehna mawa kitab jurus Pancadewa ti puncrut Gunung Barata. Sidik pisan kula ngambeu tapak eta jalma nepi ka ieu tempat. Kula mah deu apal. Teangan we ku sorangan. Kula mah urusanna naon? Bangsat, kurang ajar. Ilaing jika nu menta modar deuleu age peot. Cek si Kalong Setan bari kentak narajang. Dua leungeunna nyebrut narajang
dibarung ku ngaluarkeun jurus cakar kalongna. Wududut betos panrajang si kalong setan teu meunang hancah alatan Ki Janggot Hejo rikatna keur nyingcat. Hiat Ki Janggot Hejo malik nyerang beurupna nyelebar teu ka bendung jagrot adeuh teasna tenggelan jurus suruyung Hejo nyayang kana gado si kalong setan nepi ka mental. Tapi hebatna si kalong setan teu kerel-kerel malah gentak kurinjal hudang deui. Edan wani ngagedor gado dewek tampanan si Agegi. Hiat cek si kalong setan bari sabraut dina rajang ngagunakeun iteuk cakar kalongna. Wudududut iteuk si kalong setan muter setengah puteran satuluyna tanpa teu disangka-sangka ruruhitna anu make cakar tina besi ujug-ujug nyelebar ngalakana palebah jantung kolemat jeleng gentak Ki Janggot Hejo ngagajeleng ka sisi bari nyabetkeun iteuk ruyungna. Wuta panggieung dua iteuk bantrok ngakibatkeun dua jawara kahot teh pada ngabangkieung kabawa mundur ku tanagana sorangan. Dina pada eta Ki Janggot Hejo rikat malik bari nunjelkeun iteukna ka sisi kenca hiupet beletak. Eueuh goak si kalong setan ngagoak alatan iga burungna beunang kahantem awakna dayagdag ngadayagdag. Ki Janggot Hejo teu mere kesempatan lawan pikeun nyenghap iteuk ruyungna tuluy dihantemkeun deui kana punduk musuhna. Wududut jagrot adeuh kubrak si kalong setan tuluy nambruk. Sabaraha geuning pangabejus deh. Ngan ukur gede hoakna we sia ganjang udang kalong bau. Cek Ki Janggot Hejo bari ngabedegah. Ampun Ki, kulang aku eleh, aduh, hampura kula, hampura. Tembak si kalong setan, bari rumanggieung maksakeun hudang, popoyong kodan hareupeun Ki Janggot Hejo. Pikeun Ki Janggot Hejo, ari nenjo musuhna serah bongkokan model kitu mah jadi lempes, amarahna jadi turun, makana sapada harita manehna jadi balanga. Nenjok itu tangtuna pikeun si kalong setan ieu mangrupakeun kasempatan sabab eta pisan anu ditungguanana. Kulantaran menta dihampura sote manehna mah keur nyieun reka perdaya licik tina pada eta tanpa disangka-sangka itu cakar kalong nyebrut narajang hanca kana dada Ki Janggot Hejo. Wuduh ceras Ki Janggot Hejo ngajerit dadana dobol nepi ka jantungna oge kabedol. Nasib Ki Janggot Hejo teu beda jeung Biksu Ranu Wicaksana, duanana palastra ku kalicikan si kalong setan. Atuh barakatak Ki Kumalaraga ngabarakatak sugem manaker bari tuluy ngolebat kabeh kidul. Para wargi sadayana kuda hideung lumpat kacida gancangna ninggalkeun dayeuh leutik nu aya di sisi pakidulan. Dina tonggongna katingali saurang wanoja geulis make papakean sing sarua bodas keur maksa kudana lumpat siga anu buru-buru. Beungeut eta awewe katempo alum panonna carindul siga ngagambarkeun kajadian anu kacida beratna. Wanoja eta tayalian nyaeta Nyi Sinta Banu Resmi anu keur nuju ka basisir kidul pikeun nepungan adi sapaguron akina. Nyi Sinta
nalika asup kana jalan satapak di leuweung deket basisir. Ujug-ujug kudana ngahiang tuluy regeureun dadakan nepi ka nangtung kudana. Untungna Nyi Sinta Banu Resmi teu nepi karagrag kulantaran rikat luncat bari salto sabaraha kali. Satuluyna kalawan enteng napakeun sukuna dina luhur batu karang anu rada jangkung. Harita di hareupeunana geus ngacega seorang lalaki, buukna gimbal, awakna jangkung, beungeutna pikasieun. Dina leungeunna katenjo nyekel iteuk anu tungtungna make ruruhit besi cakar kalong. Nyel amarah Nyi Sinta Banu Resmi sapada harita tuluy ngagoak. Sanggeus nyahoyen anu di hareupeunana teh taya lian manusia anu geus ngabinasakeun akina poe mangkukna. Harita Nyi Sinta nyaksian tina balik tangkal kai gede kajadian tarung akina jeung manusia nu kiwari aya di hareupeunana. Kisanak, saha ngaran Kisanak? Kunaon ngahalangan lampahan kaula? Na teu cukup ngabinasakeun aki kaula? Si Kalong Setan nyengir bari ngagoda Nyi Sinta. Sing tenang geulis, sing tenang, kakang muarek ngaganggu. Nyegat jalan sote hayang mastikeun yen nyai teh aya dina kayan salamet. Cuy, dasar pika sebeleun. Kaula teu butuh pangawalan ti Andika. Haling geura nyingkah. Sabab kula teu boga urusan jeung Andika. Nyai geulis. Ayeuna anjeun boga urusan jeung kula. Anjeun kudu milu pikeun jadi pamajikan kaula. Dasar jalma teu boga cendok. Pantes jeung beungeut kalakuan teh. Leuwih hade pikeun kaula jadi bugang daripada kudu nurut ka jalma biadab kawas ilaing deuleu. Galak oge geuning nu geulis teh. Tapi alus. Kula resep sigana asa kudu sarua ganasna dina luhur ranjang oge. Sanggeus ngomong gitu, si Kalong Setan laju wut narajang. Leungeunna nyeleber rek newak cangkeng Nyi Sinta. Wut jeleng. Nyi Sinta ngalayang ngaluhuran gado musuh bayi rikat najong seramplak. Adeuh koleang. Nyi Sinta ngoleang sigarek ragrag alatan tajongana ditakis ku si Kalong Setan. Tapi hup corelat. Nyi Sinta cukup rikat awakna teu kungsi murag. Kulantaran kentak nyieun sabaraha kali gerakan ngagunakeun jurus Dewi Angin warisan akina. Sakadapan mah si Kalong Setan rada kasima oge. Waktu nenjo gerakan-gerakan cepet Nyi Sinta. Komo nalika dua jurus kalong nyamber buahna ngeplos kabeh. Si Kalong Setan tuluy teu nganggap enteng kana kemampuan lawan. Sabot keur kitu, hus. Nyi Sinta ngalancarkeun tenggelan Dewi Angin nabrak gunung. Blas. Sagelombang kekuatan cukup kuat narajang ka si Kalong Setan. Untungna dina pada eta si Kalong Setan kaburu nyingcat. Hus. Tenggelan Nyi Sinta liwat ka sagigireunana. Balukarna rongkahna kekuatan laju nyamber kana tangkal nipah nepi ka rungkat. Duak dorok dok bro. Nenjok kitu si Kalong Setan beuki ka sundut amarana. Edan suganu kudu make ieu meureun juring. Sat ceuk si Kalong Setan bari jeung ngolebat nyabetkeun iteukna. Seret iteukna nyeleber ganas rek ngalabeuheung tapi teu kebat. Sabab eta mangrupakeun jurus tipuan. Sedangkan tujuan sabenerna mah rek ngalah gunung sakembaran Nyi Sinta anu keur sumedang neuh-neur. Atuh Nyi Sinta kacida kagetna nalika serangan musuh
robah di tengah jalan. Nu matak nu mawi hulu botak katinggang awi, Nyi Sinta rikat ngadayag-dageun awakna. Sat wer 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 wer. Sapuan angin tina iteuk si kalong setan. Sapada harita nyapu beungeutna. Nyi Sinta gentak ngolebat ka kenca. Srat. Tapi sakali deui gerakan si kalong setan teu disangka-sangka. Sabab itu kalongna malahan nyurubuk ngalaka palabas cangkengna. Hiat hiat jeleng. Nyi Sinta lincah naker luncat dibarung kunyapukeun dampaleungeun pikeun ngabendung serangan mesum lawan. Hus cebrot soloyong. Si kalong setan ngoloyong bari dina kayaan sabelah awakna kahantam ku jurus Dewi Angin Nyi Sinta. Dasar awe binal rasa ya cek si kalong setan bari samrawut narajang deui leuwih ganas. Dua leungeun si kalong setan diangkat dipake muterkeun iteukna. Maka dina waktu eta wus wus war 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 iteuk si kalong setan rubah teu jauh beda seperti kolecer nyebrut narajang ka Nyi Sinta. Sedangkeun pikeun incuna Ki Janggot Hejo maena oge teu cicingeun. Dina waktu panarajang musuna ngepung wakul buaya mangap, Nyi Sinta gentak ngagunakeun jurus Dewi Angin ngaluluh bumi. Hus barabat. Gerakan jurus Nyi Sinta estu di luar dugaan si kalong setan. Kakuatanana mampu ngabendung jurus maut cakar kalong. Malah saking ku hebatna si kalong setan kuat ka maceleng neunggar batu karang. Celeng turun ade. Si kalong setan ngagoak awakna namru bari humaregung. Sanggeus nenjo musuh naragrag, Nyi Sinta gancang ngacorelat kana luhur tonggong kudana. Corelat jeleng. Satuluyna herkia bretek. Kuda hideung teh ngabretek lompat deui ngajugjug kanusa rarangkasan. Si kalong setan harita ngagerung pingpingna karasa remuk getihna katenjong ngucur tina sela-sela bibirna. Dasar jadol panyangka aing mah panyangka eta bikang aing geus modar beureun. Padahal aing masih jag-jag, si Otong oge masih kene ujel-ujelan. Awas ya, diudag jago aing masih bikang jalang. Cek si kalong setan bari corelat, jeleng gancang ngacorelat, nuturkeun tapak kudana Nyi Sinta banu resmi. Sementara di tempat sejen tepatna di hiji nusa nu aya di tengah laut kidul, kadenge ombak ngaguruh anu nabrakan batu karang. Sakapeung gelombangna muncuguk luhur siga hayang ngalegleg parahu anu keur angkleung-angkleungan. Dina palebah batu karang seorang aki-aki katempo nangtung bari sidakep. Janggot panjangna geus barodas ngagurilak kasorot ku cahya srangenge. Jubah biruna katempo meleuk-meuk poek. Panon si aki netep jauh ka hareup. Eta aki-aki tayalean nyaeta Ki Sastra salaku adi sapaguron Ki Janggot Hejo. Dina sajeroning keur kitu panon seukeutna Ki Sastra nenjo parahu leutik anu ngangkleung-angkleungan sigarek tilem. Dina pada eta Ki Sastra ngarasaya pirasat goreng. Kalayan teu loba mikir panjang deui, Ki Sastra laju ngabelesat lumpat dina luhureun cai nyamperkeun ka parahu leutik anu keur angkleung-angkleungan. Set tep 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 tep. Ku kacepetan gerakna Ki Sastra jelengkap laju nyangke Nyi Sinta dibawa ngacorelat kanu sararangkasan. Sedangkeun parahu nu tadi ditumpakan ku Nyi Sinta
tuluy hancur dikulung ku galakna ombak laut kidul. Harita Ki Sastra mawa Nyi Sinta laju dibawa ke guha di balik batu karang. Di dinya Nyi Sinta digolerkeun dina luhur batu nemprak. Sanggeus sababaraha waktu lilana Nyi Sinta ngagoler antukna kulisik. Nyi Sinta ngulisik tina kapiyuhanana. Nyah panona beunta laju rarat-reret ka sisi kagigir kaluhur ka handap. Sanggeus sadar yen dirina keur aya di jero guha, kuniang kancang Nyi Sinta nguniang hudang. Maksudna rek tuluy kaluar, tapi niatna teu kebat sabab kadenge manten aya sora aki-aki. Sing tenang Nyai, sing tenang. Ulah rek dibage hariwang. Ieu ayeuna aya di tempat aman jeung aki. Sanggeus kitu, Nyi Sinta red ngareret ka palebah datang nasora anabreh teh. Di popojok rohangan guha katenjok ku dirina aya saurang aki-aki keur diuk silang. Aki na salira teh laras Ki Sastra, Tanya Nyi Sinta bari neuteut. Bener bisaan geulis. Agi Ki Sastra salagu dulur zabaguron agi hidup. Sanggeus nyaho kitu mah Nyi Sinta laju nyamperkeun bari tuluy ceurik dina lahunan Ki Sastra. Hapunten abdi Ki, rehna teu tiasa ngajagi pun aki tina katlengesan jeung kakajeman si kalong setan anu pinuh ku tipu daya. Kitu cek Nyi Sinta meuni ceurik bangun nu kanyerian. Sing sabar anaki. Sebab eta geus jadi suratan takdir agi hidup. Keun wae jalma jahat mah engkena oge bakal menang wawalesna. Muhun Aki, tapi sok sanaos kitu. Abdi mah tetep moal hilap ka eta mangkluk Aki. Nya. Aki oge ngarti. Tapi sabab sah jalmana henteu ngarasa nyeri hate lamun kula wargana aya nu nandasa. Leuwih ade ayeuna mah mending dungakeun we Aki hidup. Malah mandar salamet di alam kalanggenganana dibubuh ku kanya jeung kadeudeuh ti Gustina. Mangga Aki. Teras ayeuna abdi kedah kumaha atuh Aki? Nya ayeuna mah cicing heula we di dieu jeung Aki. Bari sakalian hitung-hitung nambahan pangabisa. Mudah-mudahan sanajan sazireun sabeunyereun hidup bisa nambahan ilmu pangawaruh di Aki. Kitu ceuk Ki Sastra. Sedangkeun dina waktu nu sarua si kalong setan anu keur ngudag-ngudag Nyi Sinta manehna kaleungitan tapak nalika anjog kabeh sisi kidul basisir. Kalayan ku teu dinyana si kalong setan malah nenjo saabringan prajurit di negeri Sabamayang anu dipimpin ku si Warokala Pengging. Si Warokala Pengging. Si kalong setan atuh gancang nguliwet kana tukangan batu karang. Bari ngadedempes ngadedengikeun caritaan-caritaan si Warokala Pengging. Prajurit, urang geus nepi sakumaha parentah sang raja euy. Urang bakal neangan jalma anu mibanda kitab Pancadewa. Sing waspada sabab eta jalma teh kacida saktina. Si kalong setan anu aya di satukangan batu karang seuri pinuh harti. Sanggeus ngadenge caritaan ti si Warokala Pengging, dina hatena ngagarentes. Tetela
tujuan sarua jeung tujuan aing. Dina wanci pabeberang langit di luhur basisir laut kidul katingali rada angkep. Panon poe anu biasana moreret panas. Harita mah ukur karasa haneut wungkul. Kitu deui manuk camar anu biasana ribut pating sarewet. Ayeuna mah jempling siga nu nyumputkeun rasa kasieun. Kanyataan eta sigana lantaran datangna saurang patih ti karajaan Sabamayang. Nyaeta si Warok kalapengging jeung pasukanana. Tapi sok sanajan kitu saurang oge teh nu nyaho pasti jawabanana iwal ti Gusti nu Maha Kawasa. Tapi nalika abringan si Warok kalapengging rek nuluykeun deui lalampahanana, no atuh dibalik batu karang ujug-ujug waktosna kabujeng see wadia balad ATE official keun atunya ya dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang saja amit mungkur amit mundur ti payunan para wargi sadayana. Hayu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.